hati guru jadi murid, murid jadi guru. Tapi itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan bukan ilmu, bukan hanya ilmu yang harus dipentingkan, bukan hanya ilmu yang tinggi yang dipentingkan, tapi adab dan etika itu yang harus dipentingkan. Tapi para jamaah sadayana, maka di pesantren itu dibentuk akhlak anu mulia. Para santri baheula aya hiji santri terkenal di santri, luar biasa terkenal. Nah, panai santri macam-macam bu terkenal di pesantren. Oh, aya nu terkenal tukang molor beta jelema. Bahkan kuring terkenal santri di Sadeng, nah aya eta santri molor ke bulan puasa teu manghibeurang. Molor geus subuh, atuh udah maghrib, geunah eta puasa kitu tah. Luar biasa. Macam-macam terkenal. Baheula kos lamun Kang Ahyad baheula terkenalna naon tukang mekel listrik. Tukang mekel listrik manehana mah Ucu pernah bebeja tah cenah eta colokan nang yeun Mang Ahyad tiba baheula aya kan eta colokan tika ieu peninggalanna doang peninggalan eta doang kenangan nyo tapal lurah baheula di mana buah kopi ieu terkenal nang kuning baheula pernah aya kerep santri jadi anyar kene keur santri anyar kene anu nanya tukang wudu Kang ada di mana cenah orang Gunung Bundar cenah orang Gunung Bundar ti ieu lain cenah deket sana Mang Alam cenah atuh eta deket kene ka Mang Alam nyaho ka Mang Alam cenah euy cenah pan jeung mantan cenah itu ai guru urang sadayana nya nu bade nyampaikeun di dieu eta mah masatena sakudu nang sakudu ge bebeunangan santri ieu jadikeun contoh eta mah santri sakudu bebeunangan ai mane mah santri lila lila kana bebeunangan ieu mas guru urang mangke nu bade nyampaikeun nya mas santrina mah sakudu nang bebeunangan loba lamun dina ngajala teh mah nya sakali ngajala menang 5 emas biasa kali ngajala di menang emas atuh terbalik kitu nya makana mah santrina sakudu lamun kuring mah santri genep taun atuh lila genep taun nya lamun dina ngajala teh masa kali ngajala teu menang keuyeup mah tapi mudah-mudahannya sih keuyeup ge mudah-mudahan eta keuyeup jadi emas amin ya Allah ya Allah alamin kieu pan ieu aya pengajian alumni Akang kabeh mah jadi hayang kasebut kabeh tentang kehidupan di pesantren pasudal kumaha sebab di bejaan cenah ku panitia hayang pangbeng-bengyokeun tentang masalah pesantren eta di pesantren itu pendidikan yang sangat mulia kembali deui jadi ayah santri anu sangat terkenal tapi ieu santri terkenal lain terkenal tadi teh nya lain terkenal molorna lain terkenal ulina lain terkenal salatna lain terkenal ngapalkeuna lain terkenal ngajina tapi terkenal beletna terkenal ku saking belet-beletna terkenal pada pesantren nya lamun aya jelema pinter terkenal pinterna aya santri pang beletna sampai tingkat terkenal beletna ge eta luar biasa ayah santri pang belet-belet santri eta ayo loba santri nama pokoknya juara ka buci teh pang belet-belet nah tapi eta para jamaah sadayana hae santri ieu eta santri pang belet-belet eta santri teh eta aya beda aya kelainan di santri-santri nu lain memang santri nu lain aya adab aya etika kana jadi guruna aya hikmah kana jadi guruna tapi ieu mah beda hikmahna luar biasa hikmahna luar biasa eta mun anu belet teh kumaha hikmahna kieu lamun guru pokokna mah setiap keperluan guru kabeh ku eta santri disiapkeun sampai para jamaah sadayana ketika guruna ngadoa dina waktu penting kabawa eta ngaran alumni teh kabawa eta ngaran santri teh kabawa minta ka Allah jadi kabawa eta doana ngaran jelema teh anu hikmahna teh naon da seribu hikmah-hikmahna teh eta santri teh disebutkeun dina doana akhirna datang putuh ti Allah bila putuh datangna ketika eta ulama meninggal
eta kabeh santri nu palalinter teh santri nu palalinter kabeh eta santri ketika boga permasalahan lumpat nakalna santri anu pangbelet-belet teh santri. Masya Allah, balik deui kana santri nu belet teh luar biasa. Tadi dinya futuh para jamaah sadayana lain futuh daangnya mah futuh daang futuh kejo. Nah iya para jamaah sadayana santri tanya. Jadi dalam kehidupan itu orang memang ya anu disebut ikhtiar kaditu kumaha Allah. Jadi orang ulah suujon ulah kieu aing mah teu kahar isi eta jadi kiai kunaon aing nyaho keur beulek na kumaha digobong eta pangbeulek-beulekna jelema tapi jadi kiai cenah ulah emang geus kehendak Allah kitu pan urang mah hidup di tah ikhtiar lain-lain kumaha urang lain urang mah tugasna ikhtiar santri ieu ngaji kayak gitu kumaha Allah ngaji hikmah ngapalkeun ka dituna kumaha Allah rek jadi kiai rek hantu kumaha Allah bae bener teh Bu kos ibu ieu jeung salaki ibu nu keur usaha gawe we nu penting gawe ka dituna kumaha Allah ulah kumaha urang capek mun aya atau ieu kumaha Allah bae cenah ikhtiar eueuh atuh salah bener eta ge salah jasa. Jadi lamun urang ikhtiar ka dituna kumaha urang atuh eta ge salah. Terus lamun urang ieu misalna eueuh ikhtiar tapi aya kumaha Allah atuh salah eta ge nu bener mah ikhtiar ka dituna kumaha Allah. Siap teu kumaha Allah? Siap nya nu penting urang mah ikhtiar ngaji ngapalkeun santri ka. Ka dituna kumaha Allah rek jadi kiai rek hanggeul nu penting aing ngaji kumaha Allah ka dituna. Ulah kumaha urang. Cepal lurah tadi teh geuninganan para jamaah sadayana engke dina pamilihan ieu 2024 urang pakai pemilihan ieu pemilihan presiden eta dina pemilihan presiden rek nomor 1 nomor 2 nomor 3 eta ikhtiar eta begitu eta teh ikhtiar para jamaah sadayana rek pilih nomor 1 nomor 2 nomor 3 anu meunang nama teh sah kumaha Allah urang nomor 1 misalna ieu pilih nomor 1 ieu nu meunang nomor 2 atuh kumaha Allah bae eta mah nya kumaha Allah bae pan meureun urang kudu iman kana qada jeung qadar Allah kadituna aya ngaranna khalihi wasarihi ulah kumaha urang kumaha ngeunaheun kumaha Allah mah pan ngeunah teh naon teu boga rasa dendam teu boga rasa sewot teu boga rasa suujon teu boga rasa suujon ama suujon ka Allah mah. Nah, para jamaah sadayana ieu kos orang Yahudi pan kitu baheula eta orang Yahudi kitu pan kufurna orang Yahudi naon teu narima kana kepastian Allah tak kufurna Yahudi seujitana eta orang Yahudi ketika ngadenge Nabi Muhammad rek lahir pan kapedean orang Yahudi pasti nageda Muhammad malahirna di golongan urang naon sebabna pan golongan urang mah golongan pilihan-pilihan Allah ngomongna kitu eta Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad dehna di mana? Di Mekah. Kumaha ngomongna? Yo geuningan lain di golongan urang lahiranna. Geuningan jadi lain di golongan urang lahiranna. Kadituna kumaha? Kadituna aya sifat hasud, kadituna aya sifat dengki jeung sajabana sampai-sampai teu narima naon Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Naon sebabna? Sebab lain di golongan manehanana. Tah kitu urang aya hidup teu kumaha Allah mah. Nu aya suujon ka Allah. Pan eta orang-orang Syiah para jamaah sadayana sesat teh kitu. Ayeuna bahkan bikin sesat eta Syiah teh. Naon sebabna? Ayeuna geus ngomong Syiah. Seharusnya yang menjadi menjadi khalifah itu adalah bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman dan bukan yang tiga ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tapi Sayyidina Ali cok orang Syiah. Kali-kali bikin parah eta jelema eta Syiah teh naon parahna ceuk Syiah yang seharusnya menjadi nabi itu adalah Sayyidina Ali gitu. Jadi suujon terus ka Gusti Allah nu aya naon bikin sesat ka dituna bikin cilaka bikin jauh terutama jauh tina rahmat Allah tah hiji. Jadi di pesantren itu akan dibentuk akhlak anu mulia sebab dina kehidupan orang sehari-hari itu tidak boleh lepas dari akhlak jeung naon ilmu anu tinggi lamun tah
akhlak. Dicontohan ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, cek Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, iblis pun berilmu. Ayo para jamaah saya. Hiji anu kadua naon? Kunaon urang teh kudu ngamondokeun anak ka pesantren. Anu kadua, di pesantren itu pendidikan anu paling efektif dina menghadapi masa depan ayeuna ya, dina masa-masa ayeuna. Naon paling efektifna para jamaah sadayana? Naon nu efektifna? Sebab di pendidikan pesantren, ya, di pendidikan pesantren itu 24 jam dengan kiai, 24 jam dengan ustaz, 24 jam dengan seorang guru, sehingga sangat efektif. Makanya di Eropa para jamaah sadayana pergaulan bebas, luar biasa. Pergaulan segala macam lingkungan rusak itu di Eropa biasa. Maka orang-orang Eropa itu membackup karena pendidikan pesantren. Makanya dong aneh para jamaah sadayana, namun di Eropa itu banyak sekolah-sekolah, banyak lembaga-lembaga di mana lembaganya itu selalu ada asrama. Supaya asramaan itu nang backup eta teh, nang backup tina pesantren dulu tan ka pesantren tuh di Eropa gitunya. Makanya lamun aya jelema nu ngomong cenah aing bung ka pesantren aku naon pendidikan jadul, pendidikan naon sebutna teh primitif, pendidikan kunaanya jauh tina zaman cenah kus jauh atau karena zaman lagi jauh jasa ulina kurang jauh tuh di Eropa pada zaman sadayana itu pembackupan pesantren nu aya di Eropa kabeh aya asrama membackup dan pesantren. Aina kunaon urang kalau ngajar rauhan karena pendidikan pesantren, sedangkan negara luar telah mengikuti seperti yang ada di pesantren. Aya sorogan atau mana lagi kayakeun sorogan di pesantren aya teu sorogan, aya sorogan atuh di ditu kisah luar luputan karena sorogan. Ya, luar biasa. Makanya pendidikan pesantren itu lingkungan pendidikan anu sangat luar biasa, yang sangat efektif. Anu selanjutnya pendidikan agama yang dalam para jamaah sadayana. Di pesantren itu pendidikan yang paling dalam. Mungkin lamun di sekolahan mah ya lamun pendidikan agama teh hanya sebatas. Benar tuh Bu? Benar tuh Pak? Benar tuh santri? Mana sekolah di pas mana sekolah ya misalnya ya sekolah. Di pendidikan sekolah agama teh sakumaha sih? Berapa persen sih? Paling 10% ataupun 20%. Eta ge lamun sekolah agama, tanya lamun lain agama mah hanya beberapa persen. Tapi lamun di pesantren full agama kabeh. Oh iya, di pesantren ngajarkeun ilmu fisika tuh. Di pesantren bisa ngajar matematika, paling paroid meureun kadinya. Makanya di pesantren itu adalah pendidikan full pendalaman agama, ilmu tafsir, ilmu nahwu, sorok, ya, hadis jeung sajabana. Nah, nu selanjutnya para jamaah sadayana, kunaon anak urang diasupkeun ka pesantren? Sebab di pesantren aya nu ngaranna teh manajemen waktu. Kunaon disebut manajemen waktu? Sebab di pesantren eta anak urang dididik kana waktu. Ya, dididik karena waktu, terutama waktu sholat lima waktu eta anak pan ayatnya geuningan dina hadis tahilap deh abi hadisna ya. Jadi anak teh ketika geus nyaho kanan kiri geus nyaho ka kanan jeung ka kiri maka urang tita ngajak kana eta anak pikeun sol. Lamun ceuk dina pikir teh mah lamun ceuk dina pikir lamun anak umur 6 tahun ataupun 7 tahun hayuk geura ajak eta anak salat. Lain kolotna doang maksudna lain anakna doang kolotna ge kudu diajak sol. Jadi ulah mitah doang kana anak weh salat sia ajak eta ku kolot ayo salat kitu tah nya ajak eta salat kana anak lain nitah lain aya nitah aya ngajak kitu nya ieu mah ngajak urang kana anak ayo urang salat umur 10 tahun eta anak lamun teu salat kumaha titah digebuk ya. Makanya di pesantren itu ketika di pesantren itu dididik para jamaah sadayana. Ieu mah anak ditambah ieu mah anak kita sholat yang digebuk teh malah dia sebut ka panjara guruna teh geuning anak pun final ayeuna nya luar biasa didenda 50 juta
Tapi manajemen waktu penting. Nah, hadirin rahimakumullah, eta alasan-alasan urang teh asup ngasupkeun anak ke pesantren teh hiji nya, hiji hayang membentuk anak anu akhlak anu mulia. Anu kadua, sebab di pesantren itu adalah pendidikan anu paling efektif, lingkungan pendidikan anu paling efektif. Anu katiluna pendidikan agama yang sangat dalam. Anu terakhir nyata manajemen waktu. Jadi kudu aya manajemen dina kahidupan teh nya supaya rapi. Aya dahuna salat, aya dahuna ngapalkeun eta santri eta murid teh, aya dahuna atuh lamun budak santri aros sadaya mah di waktu di ditu alhamdulillah waktu mentang layangan ge aya eta waktuna. Mau make koleksi ge aya di dinya waktuna. Luar biasanya. Mun sakieu bae da ieu mah hanya sebatas pembukaan, mudah-mudahan nya ieu pondok Allah Subhanahu wa taala si kita berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.